Lain. Naik, Ceng. Jago juara dunia. Hayam butut gitu kok bangku. Oh, dia ingin ngerubah yang dia mah. Kita hayang mahal. Matak pakai mata teh bolotetkeun kita. Fleksi pitch teh. Ampun. Itu ditawar 3 juta kan udah anterin ke Saudi itu yang nyawa. Waduh, Waduh, bejakeun mah. Kita ditawar 20 juta. usaha. Kudu kelo. Geus parah mah tah. Obrolan ya video. Kaneng. Turun, Ceng, turun. Ayo. Ayam juara cenah itu. Yang sabaraha. Euy kabeneran. Pangarsa geuning. Jeung ngarariung kieu mah mending pangalakeun kalapa nu ua di sawah. Ega aya lah. Kumaha. Ayo sakarti urang mah. Sabaraha mangar? Pokona mah anu asak mah arala we ngan lamun hayang duweganana ngarala we kok bae ngan buruhanana engke padeuri. Siap. Ua rek kadinya kena jeung si Abah. Siap. Siap. Tatah yang butuh tatah hampirkeun tah. Bikin lah. Tatah yang rapihkeun hayu ieu. Gitu. Jauh kan. Oh. Bing kemana itu jalan Bing? Hah? Jalan apa itu jalan? Itu apa? Maceng kenapa tuh? Mana? Siap baik. Bangkar parah. Wah, abdi nyeri beuteung gitu yeuh. Rek kadinya heula ka pacirinya nah. Kamu mintai lain. Kayak bapak panggil itu we nya, Pak. Nah, sobat-sobat, sakitunya caritana nepi ka si Uwa di Banyur ku Mang Obing. Mudah-mudahan tetep tiasa ngahibur kasadayana. Walaupun ieu teh rada kirang jelas nya caritana, tapi mudah-mudahan sakali di tiasa ngahibur kasadayana.
Tong hilap ka sobat-sobat kuring di mana we ayana tetap dukung channel dengan cara subrek-nya, di like, di komen, and di share ke sobat-sobat kuring anu sanesna. Insyaallah urang sambung deui ku carita anu sanes. Mudah-mudahan lancar jaya sadayana maju terus sobat kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih hadirin hadirat. Rahimakumullah.